Dipikir-pikir di mana? Ulang-ulang kita sorangan Juk. Juk. Penaon, Juk. Penaon sih ulang-ulang Juk. Ini teh kesurupan lain. Juk. Sieun sup aing mah Juk. Juk. Balik ah. Juk. Paskeun aing ieu. Ari si anjing. Aing mah Cuk. Buka motif naon aing. Refleks kok aing mah setel refleks. Waduh, buka motif. Bos, bos, naon? Ka mana? Ayo tanya naon? Samaleun. Samaleun sih goblok. Masak we. Limat aja. Jangan tempat ini juga tempat ya. Berarti nyawa, berarti Orang peuheur ning ieu mah. Teh nyekeun aing beres di Banten. Aing teh aji ka guru, aing ke guru ieu. Dengan dia aing meneh hese. Mangi aing aki-aki sok usir pocong, mere ieu. Paranti nyamal bos eta mah. Eh mantrana teh aya lah naon. Meja-meja moal paling oke cincang keling manuk cingkleng Tiga, Teh. diteten. Masih ada moal. Tolong tuh Ya, ya datang. Masih ada moal. Bener yo. Moal hayu. Sieun ku aing lari. sana kebun. Tekeun. Tempokeun sia karasa. Ari itu baru daftar naon? Ih kegerelut euy waduh sabarkeun ah. Oh, garalur. Ayo Buru. Dari buru ayo. Aing mah sia teh. Oh anjing. Nah, jangan anjing. Beres. Kemarin kieu omong tadi ngulang-ulang wae tapi kurang pasti betakeun ajong kan teh sopan si anjing. Aing pen refleks bos. Si ieu pan mau ngajakan Kalau urang ngomongna atuh da teu sidang. mau ngajakan dia nongkrong ka urang tapi urang kan dia Jangan dilaksanakan. mereka aing ku patahan ku aing bener. Cuma baturan gitu teh. Ngajakan bos. Situ manusia ya ruas wae ke baturan teh. Kunaon ya ngalamun nih kunaon? Teuing bos. Ieu urang teh loba pikiran kamari teh pocong bos. Pagur ka impi-impi sampai ka Sieun, bro. kunaon ieu? Ieu naon ieu? Iman. Gimana? Aing mah udah penting. Wah, eta mah lagi masak beneran. Limat. Masak. Wah, pergi masak. Bener, nanti masak kata. Bener ieu mah aslinya. Kela bos. Matak aing. Kela ari nu kieu mah biasana pareng salesna bos. Heeh, aing Bawang. tapi paling kiana kudu kieu cenah. Buat naon ieu teh bos? Pusir pocong. Aing mah bener nyaho ieu beureun kamari ngelatih sia mah gor aing digaprak gitu. Lain nu Hari pocongna aing badag. Ya, coba teh nyate eta pocong anjing. Badag pocong. Ya, kalau mati teh biasana lain pocong nya karesep nu kieu teh nu gurunungan kieu mah biasana tuyul. Tuyul. Awan tuyul mah susu. Ingat gitu. Oh, tuyul. Mantraan pan. Aya. Naon mantrana? Tadi kasih tanya. Ieu mantrana ieu. Kumaha? Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Benar. Eta mantrana. Eta mah siga nu modal. Eta mata ka hiji, nu kadua kieu. Bos aing bosan geus takodan pocong jeung edan. Rada kieu. Ieu aing mau kasih mari. Kayakeun geura aing kamar kitu aing ku guru aing gitu kan. Bos. Bos. Langsung ngodolan maneh pocong lagi aja tangkang aing ya mah. Ya, Itu percaya. saya kan ingat nu kamari. Ingat Naon? tangkodan pocong. Lain. Bahasana jelema edan. Emang bener bos. Bos bener pikir-pikir jangan edan. Zombis ya. Kieu bos. Wah, bos pun balikin ke galak. Kayak nama aing masieun namanya ulah sarieun saya ieu. Cek pecak we nama tuh. Tangan ya. Jangan Penasaran aing mah. Ayo siap. Ayo ngongkorongkeun ku aing udah hareup lagi. Ayo lanjut. Wah, Nama. Cing urang bos. Bisa bawa deui aing capekna. Sok.
Itu mana? Ajrot. Dak itu kan beres. Itu benar tuh. Kayak tuh anjing. Yuk, bahaya yuk. Edan yuk. Aduh anjing. Tangan pocong teh lah. Ayo bos, Ayo, di bos. tengah. Ayo. Bos, jalan bos. Ayo. Kek, dak. Naon bos? Beda itu malin pocong deh kak, euy. Mana itu? Tuyul, bagus saya bilang ya mantra yang pocong tapi ayo nyobaan lah, ku aing lah. Sungguh. Naon itu si bos teh? Cici kali gini, cici. Bahaya yuk. Naon sih? Oh bos itu nah. Eta ka mana bos? Bos mana sambal bos? Gimana kamana gimana gongkol tak ada ku aing tuyul. Tuyul bawa lagi tapi. Wah, ya tidak asupkeun ka kanyu bener asli aing. Gongkol aja gain. Bos bieu naon? Tuyul selesai nama. Tuyul. Oh bahaya ieu. Wah, bagor geus. Tapi moal sih busahan ku aing dia ku eta ku aing. Oh, jagoan bos aing. Wah, benar kepake. Itu bos aing ha. Percaya dibantu. Bisa euy ka guru aing. Bos, rumah bos, saya kena bos, saya kena. Waduh, biji buah. Ya.